Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarung kamangsa kalarung. Ayeuna kantun bagian anu ka 20 tilunanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu seueur-seueurna. Laina naon? Mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarung bagian anu ka 20 kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Para wargi sadayana, lalampahan Andika dina enggoning maluruh nagri Sabamaya memang teu gampang kitu wae. Sanajan dina wangkid harita dirina geus aya di nagri anu ditujuna, tapi kanyataanana malah dirina ditepungkeun jeung 3 urang jawara kembar. Dina lalampahanana Andika jeung 3 jawara kembar meuntas hiji situ ngagunakeun 2 parahu leutik. 2 parahu eta ngalaju kalawan pohara gancangna sanajan ukur ngagunakeun dayung biasa. Maklum sabab anu ngadayungna ngagunakeun tanaga jero. Ku kituna Andika jeung 3 urang jawara kembar teh ukur sakedeung oge geus nepi ka daratan anu peuntaseunana. Saterusna Andika sapara kanca nulikeun lalampahanana tarumpak kuda asup ka wewengkon leles pikeun nepungan saurang abdi karaton anu katelahna Wirabumi. Gancangna carita sanggeus nepi ka hareupeun hiji gedong sigrong nu aya di kuloneun leles. Opatana laju jerat-jerut talurun tina tonggong kuda. Satuluyna sanggeus kuda-kuda maranehna ditalikeun di buruan. Sabaraha urang pangawal tuluy ngondang 4 jalma eta tita asup ka hiji rohangan khusus pikeun tamu. Supados kauninga kusadayana Wirabumi
nyata saurang abdi karaton nagri Sabamaya. Pangawakan jangkung gede, otot-ototna katingali ngeberhil, awakna cangker, sanajan umurna geus asup kana 60 tahunan. Beungeutna bersih tanpa aya janggot, halisna kandal gede ngajedig, kitu deui papakeanna dijieun tina lawon mahal. Dina bibirna teu pernah lesot cangklong anu terus ngebulkeun haseup tina rokokna. Harita Wirabumi ukur diuk kalawan nyalse, panona setengah peureum beunta bari ngarasakeun nikmatna tiap sedotan bako tina padudanana. Nalika nyaho saha nu datang, Wirabumi laju nitah diuk ka 4 urang tamuna anu rek karek jol pisan datang. Sedangkan panona semu di picingkeun ke arah Andika. Kang, simkuring ngaturkeun hormat supados kauninga ku akang, simkuring nembe mulang ti Candi Pager, ucap Mahesa kalawan ajrihna di hareupeun Wirabumi. Wirabumi seuri aneh, sanekeun Andika teu pati yakin kana naon anu kumanehna katenjo waktu nyaksian paroman Wirabumi anu pinuh ku teka-teki. Harita Wirabumi katempo seuri leutik kalayan sora datar. Mahesa, naukur ieu hasil anjeun ti Candi Pager teh? Tanya Wirabumi bari ngareret ka Andika. Hapunten Kang, leres pisan, namung supados kauninga anjeunna teh parantos ningali 2 genderuwo panjaga Candi Pager, ku kituna ieu nonoman teh teras dicandak we ka dieu ku simkuring. Kebek Wirabumi kacidang ngakepegna nalika ngadenge omongan Mahesa kitu. Paromana dumadakan barobah siga hariwang. Satuluna Wirabumi malik ka Andika bari pok cumarita. Heh, pemuda, da bener anjeun geus nenjo makhluk di Candi Pager. Dan wae nu ka anjeun katenjo harita. Kula teu ningali nanaon. Iwal ti ningali 2 makhluk anu kulitna hideung lestrang, cek Andika. Wirabumi sering ngabarakatak ngadenge jawaban Andika. Sementara Andika ngahaja dina ngawalona teu gegabah. Pinter oge anjeun budak ngora. Kula resep. Mudah-mudahan anjeun moal nenjo deui makhluk eta di mangsa nu bakal datang. Campaka anterkeun tamu urang pikeun ngareureuh. Cek Wirabumi bari ngareret ka pangawalna ka Campaka. Sae Kang, kitu temal Campaka pondok. Satuluna Andika dianterkeun ka hiji kamar tamu nu aya di eta wangunan. Peuting harita sarengsena paguneman di waktu beurang, Andika ngareureuh di hiji kamar anu geus disadiakeun ku badega-badegana Wirabumi. Sedangkan waktu beuki nyedak ka peuting sarta remeng-remeng sabab cahaya tina lampu minyak kakalicesan katabak ku angin nepi ka cahayana kadang samar kadang cang. Harita Andika masih keneh diuk bari neuteup kana sagelas cai enteh nu aya dina meja. Dina pikiranana pinuh ku rupa-rupa pananya jeung teka-teki nu matak nyurigakeun ngeunaan genderuwo nu aya di Candi Pager. Satuluyna gep leungeunna nyekel kana gelas awi wulung, maksudna rek nginum kana cai. Tapi kacida sial napikeun Andika sabab dumadakan aya cak-cak pluk teh murag kana gelas. Selain ti eta aya nu matak leuwih kaget deui pikeun Andika
nalika nenjo cak-cak lagrag kana gelas langsung paeh dina kayan siga nu tutung kaduruk kalawan bari ngaluarkeun bau hangit. Panon Andika molotot kaget, manehna ngakero barinan amarah. Kurang ajar, si Mahesa jeung si Wirabumi rek ngaracun aing. Can sempat manehna ngalengkah, ujug-ujug kolebat. Harita ya secirim kalangkang ngolebat di balik kaca nu kasorot ku cahaya lampu anu nempel. Dibarungkus sora kaca peupeus, puluhan paku panjang pating belesat narajang. Curelat jeleng. Andika rikat ngacurelat bari salto di luhur sabaraha kali. Dina waktu nu sarua pedang naga hejona disabetkeun dipake nakis serangan-serangan paku racun anu pating belesur. Sreng hudu terang. Sabetan pedang naga hejo nimbulkeun entakan angin anu kacida kuatna. Nakis kana puluhan paku-paku maut nepi ka beralik deui ke arah tempat kaluarna nu sawareh nyarabat kana tihang jeung tembok. Des. Saterusna 5 urang prajurit jelung-jeleng bari jeung pada nyabetkeun pedangna sewang-sewangan. Hut. 5 panarajang pedang pating belesur ngababad nyodok sacara ngabibi buta ti sagala arah. Wutut blas. Sabaraha kali Andika ngageserkeun awakna bari ngahantem leungeun para prajurit anu narajang ka hareup. Gerakan leungeunna kacida lincahna nakis setiap pedang anu rek nugel. Saterusna Andika ngakilakeun awakna bari tuluy nangtung deui dibarengan ku leungeun kencah diangkat. Sedengkeun leungeun katuhuna dipake nyabetkeun pedang naga hejona. Barasa bukras. 3 prajurit sekaligus ngajungkel alatan gado jeung tulang dadana kasodet ku tungtung pedang naga hejo. Sedangkeun 2 prajurit deui malundur sabaraha lengkah. Dina pada eta Andika gancang nyusul tepus dibarengan ku kalincahan gerakan anu hebat. Hutut tablak geus ceras. 2 prajurit ngacerit tanpa bisa nyingkahan. Tulang talengna marurag parotong, awakna tuluy nalambruk kana ubin. Sanggeus masikeun musuh-musuhna ngagaloler, Andika buru-buru mariksa unggal rohangan nu aya di gedong eta. Tapi tetela Wirabumi, Mahesa jeung kembaranana katut para pangawalna geus areueuh subung tidinya. Kabehana geus laleungit siga diteureuy ku bumi. Meunang sawatara waktu Andika ukur ngahuleng. Dina pikirana timbul rupa-rupa sangkaan ngeunaan jalma-jalma anu geus ngajebak sarta rek boga niat ngabinasa ka dirina. Dina jero hatena Andika ngagerentes, sigana ieu mah aing kudu balik deui ka Candi Pager atawa Kaleles. Si Wirabumi ilaing kudu tanggung jawab karena segala kejadian ieu. Kitu gerentes Andika. Saterusna kalayan lengkah gagancangan Andika indit kaburuan pikeun nyokot kudana. Sanggeus kitu manehna langsung mecut kudana nuju ka kampung Leles. Pamiarsa kaum dangu kamarana atuh Wirabumi jeung 3 jawara pedang kembar nalika Andika keur nyang hareupan serangan dadakan ti 5 prajurit. Harita nalika Andika keur tarung jeung para prajurit Wirabumi, ujug-ujug 2 jirim makhluk hideung lestreng nyaeta 2 genderuwo geus nangtung di hareupeun Wirabumi. Duana nyengir bari tuluy ngahormat ka Wirabumi sarta pok ngomong, "Juragan, kalayan hormat. Wanuja nu dipikahoyong ku anjeun barantos hasil ku kami diiwat.
harita kene panon Wirabumi langsung molotot. Napasna ngadadak ngagancangan siga jalma nu keur kaburu nafsu. Hebat ilaing genderuwo. Alus pisan pagawean teh. Sok ayeuna oge anteurkeun eta wanoja. Anteurkeun kula ka Candi Pager ayeuna gene. Cek Wirabumi. Mangka sapasang Gendorowo eta buru-buru mawa Wirabumi indit ka Candi Pager numpak kareta kuda bangsa siluman. Dituturkeun ku 3 urang Jawara Kembar jeung para pangawalna. Dina waktu nu sarua peuting harita di sabudeureun Candi Pager tepatna di Kampung Leles. Teu siga biasana. Jalma-jalma loba ngaliud keur ngumpul di luar imah bari mawa rupa-rupa pakarang jeung obor. Di hiji imah pupuh kampung sabaraha urang jalma bulak-balik bari mere katerangan ka saurang kolot anu make baju pangsi hideung jeung make ikat barang-barang sempla. Hapunten Ki, wirena kami gagal newak makhluk hideung tukang nyulikan parawan sareng kalayan kacidahan jakalna. Nyi Lasmini teu tiasa diselamatkeun Ki, cek salah seorang warga anu ditugaskeun pikeun nyerak si genderuwo hideung. Dina waktu harita warga Kampung Leles geger alatan saurang wanoja anak pupuh kampung geus diiwat ku sapasang genderuwo hideung. Aki Dirham kitu ngaranna teu sanggup nahan rasa kasedih jeung kahariwang anu kacida beratna. Kayana estu pikawatireun alatan teu kuat nahan beratna guncangan batin. Akhirna mahenangan ukur bisa ngalungsar bari sasambat ka anak anu ngan ukur hiji-hijina anu geus diiwat ku 2 makhluk jahanam hideung lestrang si genderuwo. Sedangkeun dangat harita 3 urang Jawara Pedang Kembar karek jol datang. 3 langsung disambut warga kalayan harapan bisa nulungan serta newak jalma-jalma anu geus nyulik budak wanojana pupuh lembur. Mahesa ngaleret ka 2 dulur kembarna sarta tanpa kudu diparentah deui Campaka jeung Siloka langsung misah pikeun ngurilingan Kampung Leles. Sementara Mahesa sorangan ngahajat teu milu demi ngadengikeun keterangan ti para warga. Kang, wayahna kami ngawakilan warga Leles rek merdih tulung ka pangaresa pikeun ngabasmi makhluk anu geus ngiwat anak wanoja Ki Dirham salaku pupuh lembur Kang. Kitu pokna salah seorang warga. Ye, dengikeun omongan kula. Lamun hiji waktu aya saurang nonoman datang ka dieu gancang bejaan kami jeung usahakeun eta jalma ulah nepi ka kaluar ti kampung ieu. Poma ulah nembongkeun kuda kerik anu nyurigakeun. Komo langsung nyieun tindakan mah ulah pisan sabab sakumalobana oge jawara di dieu moal bisa sanggup pikeun ngalawana. Oh mangga Kang, mangga. Alus bejakeun oge ka sakumna warga kaasup ka pupuh kampung nanya. Saterusna peuting harita kaasup 3 Jawara Kembar kabeh pada jaga-jaga teh seorang oge nu wani kaluar ti Kampung Leles eta. Lumpat kuda anu ditumpakan ku Andika harita ngabelesat tarik di gedong si Wirabumi nuju ka Kampung Leles. Barang jog nepi ka jalan satapak nu tembus ka leuweung leutik. Reg lengkah kuda dieureunkeun.
pas pisan di pasimpangan. Celina nu seukeut bisa ngadenge karena seorang ngaceritna awewe tina balik tangkalan gerede anu ngajajar rapi di sisi walungan. Kalayan gancang ngagunakeun ilmu ngahampangkeun raga, andika ngalayang di hiji tangkal ka tangkal sejen. Curel ajleung tap 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 tap. Sanggeus nepi di antara jajaran tangkal gede eta. Andika tuluy ngagunakeun ajian serat daun lontar pikeun nenjo kayaan di sabudeureun eta tempat. Indra pangrungu jeung indra netrana ngadadak jadi leuwih seukeut. Teu lila ti harita manehna nangkep aya hiji gerakan nyurigakeun ti satukangeun tangkal panghareupna. Ngan hanjakal jirimna can keneh katenjo eces. Dina waktu nu sarua andika ngarasa aya sambaran angin nu kacida kuatna narajang kadirina kelawan bongo. Wus des. Awak andika kabanting nepi ka ngahantem tangkal kai panggedena. Blum. Aduh. Andika ngakero nahan kanyeri dina tonggongna. Paningalina jadi karasa burem. Sirahna ngaradak nyut-nyutan. Detik eta kene andika gentak kurinjal hudang deui. Bari tuluy ngabentengan diri ku tameng gaib serat daun lontar. Hus. Teu lila sambaran angin datang deui narajang ti dua arah. Blas des. Untungna andika teu nepi ka macleng. Sabab sambaran panarajang eta siga nabrak kana tembok wajah anu kacida tegasna aratan neungar kana tameng gaib serat daun lontar. Sanggeus kitu samar-samar kadenge sanggeus kitu kadenge samar-samar sora nu humaragung kanyerian tibarung ku dua tangkal ngadadak ngadorok-dok raungkan. Dorok-dok borobot dubrag. Teu lila sanggeus sora humaragung leungit katenjo hiji wanoja keur ngagoler dina kayaan nu kacida lemahna beungeut geus pias papakean awut-awutan teu puguh. Sakadapan andika jadi kaget satuluyna kalawan lalaunan ngadeuketan laju ngabebenah papakean si wanoja. Nyi sadar nyi cek andika bari ngacelakeun cai kana bibir eta wanoja make daun jati anu tadi dipake nyiuk cai. Teu lila ti harita nyah panon si wanoja beunta tapi nu kajadian satuluyna manehna malah ngacerit deui alatan ngarasasieun. Atuh andika nyobaan nenangkeun jiwa anu keur gonjang-ganjing eta ku caritan-caritan nu lemes. Yeuh nyai sing tenang nyi sing tenang. Akang lain jalma jahat. Lain jalma anu jahat siga maranehna. Ayeuna nyai aman jeung akang. Wanoja goreng nasib eta netep ka andika pinuh ku rasa kahariwang. Dirap maromana kaciri bayangan kurut kasangsaraan jeung kasieun nu kacida jerona. Nyi sasa benerna anu geus ngalakukeun kalakuan biadab ieu. Akang rek usahakeun supaya bisa nulungan atawa nganterkeun nyai ka padumukan sepuh nyai. Cek andika nyobaan ngayakinkeun si wanoja anu katempuana mimiti rada tenang. Meunang sawatara waktu mah si wanoja laju ceurik deui kusabab ngarasa diri menang cocoba kacida beratna. Rada lila andika ngadagoan nepi ka kasedih si wanoja bener-bener sirna. Sanggeus cerikna eureun andika mimiti nyarita deui. Nyai sok coba caritakeun ka akang di mana padumukan nyai supaya akang bisa nganterkeun nyai pikeun mulang. Jeung deui lamun bisa akang hayang apal sanu geus ngalakukeun sagala ieu. Kalawan bari tungkul
si Wanoja ngajawab karena pananya Andika. Abdi kawit di kampung Leles Kang. Sedangkan jalma anu geus nyulik abdi sapasang makhluk anu kulitna hideng lestreng. Abdi teu terang bari dicanda ka mana. Tapi nu kantos ka kupingku abdi mainan nyebut ngaran-ngaran Wirabumi Kang. Barang ngadenge katerangan kitu, Andika teu pati kaget. Kulantaran sabenerna maena geus nenden curiga yen dalang tina sakabeh kajadian ieu nyaeta Wirabumi. Tapi najan kitu dina pikirana timbul pertanyaan. Nyapikeun naon si Wirabumi ngiwat Wanoja geulis sarta dibawa ka mana, atau memang aya hubunganana jeung Prabu Pangging Kalapetong kitu. Dina waktu eta hiji-hijina cara supaya sagalana jentre atra Andika kudu bisa newak si Wirabumi, tuluy newak si sapasang genderuwo hideng lestreng jeung 3 jawara kembar. Saya hatur nuhun kana katerangan Nyai. Hayu aya nama bagian akang nganterkeun Nyai Mulan. Hayu ku akang cuang dianterkeun dugi ka pendak sareng sepuh salira. Sanggeus kitu si Wanoja nurut kana parentah jeung pangajak Andika pikeun diuk satukangeunana. Sedangkan Andika tuluy mecut kudana ngablesat nuju ka kampung Leles. Para wargi sadayana caturkeun di tempat sejen paroman beungeut jawara pedang kembar ngadadak robah jadi tetenang nalika ngadenge katerangan ti salah seorang warga anu ngalaporkeun yen Andika geus asup ka kampung Leles bari mawanyi Lasmini si Wanoja hideng santen budakna Ki Dirham anu peuting mangkukna diiwat ku makhluk gaib hideng lestreng. Campaka jeung anjeun Siloka ayeuna geura indit ka Candi Pager euy. Bejaan Wirabumi supaya gancang nyingkah. Kula didirek nyobaan mangaruhan warga supaya daek nyingkirkeun si Andika. Sanggeus meunang parentah Siloka jeung Campaka buru-buru indit nuju ka Candi Pager. Samentara eta 3 urang warga kampung Leles jeung Mahesa katempo nyegat Andika anu keur ngalengkah numpak kuda. Andika sorangan katempo tenang, manehna teu nyerikeun sikap ruas sabab manehna geus surti ngeunaan Mahesa nu aya bebarengan jeung warga kampung. Mahesa pok cumarita kalawan sora anu sinis. Andika, sigana ilaing geus puas meureun nya ngagulang gaper eta Wanoja. Mangkana ayeuna dibawa balik deui. Mahesa, sanyana anjeun teu kudu neangan embe hideung sabab jelas anu geus ngiwat Wanoja ieu nya eta sapasang genderuwo ti tahan jungjunan ilaing. Sakuluna ilaing ulah jadi pengecut anu kecing make nyumput di satukangeun tonggong warga. Mahesa ngagerendeng parona beureum siga ruha. Ilaing kabeh ngadenge tetela jajaka ieu pinter oge ngabohong euy. Rek nungguan naon deui gancang pateni euy. Ceuk Mahesa ka 3 urang warga kampung. Ngadenge parentah kitu 3 urang warga anu geus samagrang ku pakarang laju jelung-jeleng ningker siap ngabasmi ku sabetan bedog-bedogna. Tapi acan oge narajang Nyi Lasmini kaburu manten ngagorowok ngingetan. Eureun marane sakabeh ulah gampang percaya ka jalma eta. Sabab justru pamuda ieu pisan anu geus selamatkeun kaula. Sadar kana kayaan anu mimiti teu ngadukung dirina, Mahesa rikat
mesat pedangna bari kuajelong teh ngagaclang mapakan kuda sedangkan pedang dina leungeunna ngababad kan arah beuheung Andika. Hut salamar tarung jarak deket lumangsung sengit. Andika nu masih aya dina tonggong kuda gancang nyambar awaknya Lasmini bari dongkok serta narik les kudana. Stret. Kuda ngahiem bari ngapedal nepi ka ngalungkeun awak marahna duaan. Maesa harita jujualitan di luhur nyingkahan suku kuda anu meh-mehan ngahantem dadana. Sedangkan Andika harita geus mancuh nangtung bari siap ngalakukeun serangan balesan sanggeus leuwih ti heula ngecageun heula Nyi Lasmini. Tapi karek oge rek narajang na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.